Jelema beunghar wae masih keneh butuh duit, neangan duit jeung lieur ku duit. Komo deui jelema nu cigah urang. Paladageun. Lamun teresep kana kabahagiaan batur, minimal diem lah ulah katempo teuing sirik iri dengki na saingi ieu hejieun motivasi bener teu paladageun. Yo dengekeun ku sianya keun bae aing goreng sungut ge nu penting mah teu goreng hate komo goreng beungeut mah nya teu kaos sia nya goreng beungeut nya goreng hate modal sia sakalian. Hirup aing mah teu sieun teu boga babaturan, teu sieun teu dimilikan, teu sieun dijauhan, kira baris deket jarauhan mah jor lah kadaritu. Naon deukeut oge rudet paladageun. Lamun hayang hebat teu kudu ngotoran ngaran batur. Cukup we tembongkeun jati diri sorangan nu saayana. Baladageun. Seberat apapun masalahmu, tetaplah barang hakan supaya kuat, sehat, waras, jag-jag waringkas. Baladageun. Aneh mah karek dibere beuntas sakitu ge, meni loba marentah, loba nyepelekeun, jeung loba nyapirakeun. Komo deui lamun loba harta jeung banda, moal teu melak cangkeng tanah hulu. Baladageun. Dengekeun besti, tatangga urang, babaturan urang, eudek peuting ke malam tahun baruan teh eudek ngabakar jagong, eudek ngabakar ayam. Yeuh, aing mah moal babakaran, aing eudek ngabakakak dengkak we, engke peuting mah lah ameh seru. Baladageun. Dengekeun besti, tong tatanya tahun baru ka mana, tahun baru ka mana, tahun baru ka mana. Di imah, aing mah teu ka mana. Heg nanyakeun teh ieu ulah tahun baru ka mana. Nanyakeun mah boga duit teu keur tahun baruan. Mangga atuh di TF sekalian. Baladageun. Besti, beungeut aing hurung paduli teuing ieu 60 ka 80 kilo mah ieu masing dek disebut munding dongkol, masing dek disebut kebo lepas, masing dek disebut kudanil. Bodo amat. Kenapa? Karena daging lebih mahal daripada tulang. Ieu ngagetruk. Baladageun. Hirup aing mah teu gengsi ku pagawean, teu era ku kaayaan, ti keur leutik dididik ku mental tapi sanes ku modal. Dangukeun tah. Baladageun. Yeuh, geus kolot kieu mah eueuh deui anu dipikasieun teh, iwal ti sieun teu gableg duit. Ari masalah diomongkeun tatangga, digorengkeun ku dulur, aya dibaeudan ku babaturan mah podo amat. Baladageun. Selagi bukan urang nu nyieun masalah, dek tepatanya saumur hirup ge bodo amat. Baladageun.